Migawe pagawean anu panghoreamna sa alam dunya tuluy karacunan jajanan apek hideung. Seperti biasa urang berjuang deui migawe pagawean sapopoe, tapi kela-kela asal leheung rada rapih si bunit teh ayeuna mah arek ka mana heula eta apan rek digawe moal ka mamana apan rek migawe ieu pot sarareungah da ieu teh sabenerna mah besti kumaha atunya hayu semangat kudu semangat cenah besti dari semangat teu semangat anger tungtungna mah dipigawe ku sorangan mata koyahna we hayu urang perangan jurig hoream teh dalam di gugu mah eta si jurig hoream teh moal aya tungtungna gunung bubututan teh kalah bakal beuki jangkung masih kene jadi misteri ieu teh 88,8 ibu rumah tangga atawa disebut pasukan emak-emak tidak menyukai pekerjaan ini mangkaning bisa bari gogoleran ning ieu nepikeun ka kasareanana ning tuh jeung ngacai deui hayu ieu urang tuluykeun wayahna barikot anger we merelek ning ieu heuy pokona mah seripuh ini besti merangan pagawean ieu mah padahal naonnya da bari diu kur pagawean leungeun hungkul tapi asakot panghoreamna dan umatak gegeroh mah teu hoream-hoream teuing cacak ning babaseuhan ngepel jeung sasapu teu pati hoream cacak ning leuleumpang masak ngadurukan sampah henteu teu pati hoream cacak ning papanasan teuing lamun ku peda horeamna teh ripuh ngalawan tunduh ning tuh teu karasa beres we nilepan teh tah ayeuna mah kari bagian istrikaan da si bunit mah beda jeung batur tara diistrikaan kabeh ieu teh besti sok dipilihan we nu rarikesna hungkul nu diistrikaan mah nyata apan hayang tereh si bunit mah ari batur mah geuningan kabeh diistrikaan nepikeun ka jeroan-jeroan ngajiripis geus teu kuat ieu nyeri cangkeng tah antep we nu sagunuk eta mah sugan nilepan ku sorangan hayu we lanjut urang ka dapur jeung asa peurih beteung di ieu teh urang bari neangan dahareun we sugan aya ari pek teh jojol assalamualaikum atuh tungtungna mah korepat werek muka heula panto ari pas ditempok keluar teh jol eueuh jelemana teh teuing nyumpu teuing ka mana cenah kan bae we nu penting mah ieu we barangna jeung kabeneran ieu teh barangna anu kari nampak sampel gratis ieu teh besti alhamdulillah hayu urang buka ieu penasaran tah ieu teh cicos jadul sambal goang besti tah ieu penampakanana sebelum diolah ieu kemasan 500 gram di tukangna tos aya cara penyajianana hayu we ayeuna mah urang tutor cara anu aya dina kemasan panaskeun heula minyakna kade ulah salpok kana katelna nu hideung nya hideung ge jimat eta teh katel pembawa EPP tah perejelkeun we kana piring kulantaran kot pageuh ieu teh pacekel-cekel tah urang pecahan heula hiji-hiji nya arek mareuntas ka mana atuh maraneh teh ieu tah tuluy we urang tarigu saeutik tuluy we galokeun ku leungeun marah mararisa tidak pulpel ka ditu ka dieu tah lamun minyakna geus panas sok geura caba kadinya tuh geus panas langsung we ojahikeun tapi seuneuna ulah panas teuing ketang bisi kaperengeseng cukup ku api sedang tah ieu mah si bunit nyobaan anu setengah mateng tuh uplak aplek keneh borolokeun we heula kana wadah tah ieu anu sawareh deui nepikeun ka garing tuh jeceng ieu mah langsung we borolokeun hijikeun tah ieu sambal goangna besti atuh langsung we urang jorolokeun ning kabehkeun we ngarah ngabeledak ngarah cenghar anu tadi kot lieur sebel tunuh teh ulah galeh jadi we ning tuh bismillahirrahmanirrahim hayu we ayeuna mah urang asaan tah ieu mah urang asaan heula anu garingna ngeun